Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa ummatihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wal maqalatul khamisatu wal isrun. Wal maqalatu sareng ari maqalah al khamisatu wal isruna anu nomor ka-25 na. An ba'dil ubadi eta tetep katampi ti sapalihna pirang-pirang jalmi ahli ibadah. Non annahu saektosna itu ba'dil ubad qala eta parantos nyarios itu ba'dil ubad fil munajati dina munajat fil laili dina waktos wengi. Ilahi tulul amali gorroni ileh kana kaol anu neme. Ilahi nun pangeran abdi tulul amali ari panjangna angan-angan gorro eta parantos nipu itu tulul amal ni ka abdi. Ayo khoda'a tegasna geus nipu itu tulul amal ni ka abdi. Wa qad dzamma bari nyata geus nyacad saha Allahu Gusti Allah al amala kana angan-angan. Biqaulihi kudauhanana Allah ta'ala mahalur Allah dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u al ayah dauhan anu neme. Dzar kedah ningalkeun anjeun kedah ngantep anjeun hum ka itu ladzina kafaru yaqulu bakal dalahar itu ladzina kafaru wa yatamatta'u jeung bakal ngeuneunahan itu ladzina kafaru wa yulhi jeung bakal ngalaleikeun him ka itu ladzina kafaru naon al amalu angan-angan. Fasaufa ya'lamuna maka bakal arapaleun itu ladzina kafaru. Wa hubbud dunya sareng ari cinta kana dunia ahlaka eta geus ngaruksak itu hubud dunia nika abdi ay auqa tegasna geus nibakeun itu hubud dunia nika abdi fil mahlakati dina karuksakan. Ruya parantos diriwayatkeun naon annahu saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala eta parantos ngadauh Kangjeng Nabi man usriba qalbuhu hubbad dunya iltato minha bithalathin ileh kana qaul anu neme. Man ari saha-saha jalma usriba eta geus diinuman usriba eta geus diceboran naon qalbuhu hatena itu si man hubbad dunya ku cinta kana dunia iltato mangka melekat minha tina itu dunia naon bithalathin tilu perkara. Syaqoin tegasna kahiji kacilakaan layan fadu anu moal beres naon anahu karipuhna itu saqo wa khirsin sareng kadua kahayang kadedemes la yablugu anu moal tepi naon ginahu kecukupanana itu hirsin wa amalin sareng katilu amal la yablugu anu moal tepi naon muntahahu ujungna itu amal angan-angan. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis sa Tabrani Imam At-Tabrani. Wa syaitanu sareng ari setan adzalla eta geus nyesatkeun itu setan ni ka abdi. Ai auqa tegasna geus nibakeun itu setan ni ka abdi fitoriki maujiin fitoriki ma'wajin dina jalan menuju tempat sengsara. Wan nafsu jeung ari nafsu al amaratu eta marentah bisu'i kana kagorengan ailati tegasna nafsu tak muru anu marentah itu lati biladzati kana pirang-pirang lelezatan wasyahawati jeung kahayang pirang-pirang kahayang alhisiyati anu bersifat material. Waktu jedibu jeung narik itu nafsu al-qalba kan hate ilama wasyururi kana tempat goreng. Waman ba'il akhlaki jeung kana sumber pirang-pirang akhlak adzamimati anu tercela. Anil haqi
jauh tina hak, ai toriki tegesna tina jalan al haqi anu bener. Manaat nyegah itu nafsu ni ka abdi. Qala parantos nyarios sa Ali bin Abi Thalibin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Akhafu alaikum mutsnaini ilaih kana kaul anu neme. Akhafu sieun abdi alaikum atas aranjeun kabeh, itsnaini kana dua. Ittiba al hawai tegesna kahiji nuturkeun kana kahayang, wa tulal amali sareng kadua panjangna angan-angan. Fa inna tiba al hawa karena sayaktosna nuturkeun kana kahayang, ya sudu eta bakal nolak itu ittibaul hawa anil haqi tina kebenaran. Wa tulul amali jeung ari panjangna angan-angan yunsi eta bakal mohokkeun itu tulul amal al akhirata kana akhirat. Waqala sareng parantos nyarios saha Abu Sulaiman ad-Daroni, Abu Sulaiman ad-Daroni. Afdalul a'mali khilafu hawa nafsi kana cariosan anu neme. Afdalul a'mali ari pang unggul-unggulna tina pirang-pirang amal khilafu hawa nafsi eta nyulayaan kana hawa nafsu, ngabedaan kana hayang nafsu. Wa qarinus su'i jeung ari babaturan anu goreng patut alal maksiati kana maksiat aana eta nulungan itu qarinus su ni ka abdi. Qala parantos nyarios Adi bin Zaidin, Adi bin Zaid min bahri tawili tina bahar tawil. Anil mar'i latas al wasal an qarinihi ilaih kana syair anu neme. Latas al ulah nanyakeun anjeun anil mar'i tina keadaan seseorang. Wasal jeung kudu nanyakeun anjeun an qarinihi tentang baturna itu mar'i. Faqulu qarinin mangka ari saban-saban anu ngabaturan bil muqaroni kanu di babaturan yak tadi eta bakal nuturkeun itu qarin. Idza kunta di mana-mana geus bukti anjeun fi qaumin dina hiji kaum pasohib mangka kudu ngabaturan anjeun khiyarohum kanu dipilih ti itu kaum atau kanu pangsaesana ti itu kaum. Wala tashab jeung ulah ngabaturan anjeun al arda ka jalma anu cilaka. Patarda tuluy bakal cilaka anjeun ma'ar roda sartana jalma anu cilaka. Fa'agith mangka mugi nulungan Gusti ini ka abdi ya giyatsal mustagithina hedat anu nulungan ka jalma-jalma anu nyuhunkeun pitulung. Pa ilam tarham mangka upami teu ngarohmat anjeun Gusti ni ka abdi pamandalladzi mangka risaha dat yarhamu bakal ngarohmat itu ladzi ni ka abdi goiroka salianti Gusti salianti anjeun Gusti. Wal maqalatu sareng ari maqalah asa di 1 wal isruna anu nomor ka 20 genepna. Qala eta parantos ngadawuh saha nabiyu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa ilaih kana kaul anu neme. Sayati tereh bakal datang ala ummati ka umat abdi naon zamanun zaman yuhibbuna mika carinta itu umat al khamsa kana 5 minal asya'i tina pirang-pirang perkara wayan sauna jeung bakal paroho itu ummati al khamsa kana 5 minal umuri tina pirang-pirang urusan. Yuhibbuna kaiji bakal mika cinta itu ummati ad-dunya kana dunia wayan sauna jeung bakal poho itu ummati al akhirata kana akhirat. Wa yuhibbuna jeung bakal mika cinta itu ummati al hayata kana kehidupan wayan sauna jeung bakal paroho itu ummati al mauta kana maut. Wa an Aisyah sareng eta tetep katampi ti Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam katampi ti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Non kola lafad kola parantos ngadauh Rasul man kola fi kulli yaumin khamsan wa isrina marrah ilaih kana kaul anu neme. Man ari saha jalma qala eta macakeun itu man fi kulli yaumin dina saban-saban dinten khamsan
wa isrina kana 25 naunana marotan balikana Allahumma barik li fil mauti ileh kana doa anu neme Allahumma nun Gusti barik mugi ngaberkahan Gusti li ka abdi fil mauti dina maut wa fima jeung dina perkara ba'dal mauti tetep itu ma dina sabada maut thumma mata salajengna maut itu siman ala firosihi di atas amparanana itu siman akto maka pasti bakal masihan huka itu siman saha Allahu Gusti Allah ajros sahidin kana ganjarana jalmi anu maut syahid rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis sa At-Tabrani Imam At-Tabrani wa yuhibbuna sareng katiluna bakal mika cinta itu umati al-qusura kana pirang-pirang gedung tinggi waya sareng ari itu kusur diarun eta imah kabirotun anu badag muhsonatun anu dibentengan bil hitoni ku pager wayan sauna jeung bakal parohon itu umati al-kuburo kana pirang-pirang kubur wa ahwalaha jeung kana pirang-pirang pakewuhna kubur wa yuhibbuna sareng kaopat bakal mika carinta itu umati al-mala kana harta wayan sauna jeung bakal parohon itu umati al-hisaba kana hisab ruwiya parantos diriwayatkeun naon annahu saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi az-zuhdu an tuhibba ma yuhibbu ileh kana kaul anu neme az-zuhdu ari zuhud antu hiba eta yen mika cinta anjeun makana perkara yuhibbu mika cinta kana ma saha kholiquka zat anu nyiptakeun ka anjeun wa antub gitu jeung yen mika ngewa geheul anjeun makana perkara yubgidu mika ngewa geheul saha kholiquka zat anu nyiptakeun ka anjeun wa antakhruja jeung yen ngaluarkeun anjeun min halalid dunya tina barang halal dunia kama takhruju seperti ngaluarkeun anjeun min haramiha tina pangharaman dunia fa inna halalaha karna saektosna barang halalna dunia hisabun eta bakal jadi hisaban wa haramaha jeung sayaktosna barang haramna dunia azabun eta bakal jadi siksa wa antarhama jeung yen ngarohmat anjeun mikanya anjeun al muslimina ka jalma-jalma Islam kama tarhamu sapertikeun ngarohmat anjeun nafsaka kana diri anjeun wa anta taharroja jeung yen ngajauhan anjeun anil kalami tina nyarios pima dina perkara layakni teu bermanfaat itu maka ka anjeun teu bermakna itu maka ka anjeun kama tataharroju sapertikeun ngajauhan anjeun minal harami tina perkara haram wa anta taharroja sareng yen ngajauhan anjeun an kathrotil akli tina loba dahar kama tataharroju sapertikeun ngajauhan anjeun anil maitati tina bangke alati anu istada geus banget naon nantuha bauna itu lati wa anta taharroja jeung yen ngajauhan anjeun min hutamid dunya tina rongsokan tina caduk tina sampah dunia atawa tina dunia anu disaumpamakeun kana rongsokan lamun ngelogat balaguh mah wa zinataha jeung hiasana itu dunia kama tataharroju sapertikeun ngajauhan anjeun minan nari tina neraka wa antu qassiro sareng yen mendekkeun anjeun amalaka kana angan-angan anjeun fid dunya di dunia fahadha mangka ari ieu antuhibba mayuhibbu khaliquka ilaih huwa eta ari tudza az-zuhdu eta zuhud fid dunya dina urusan dunia rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadits sa Ad-Dailimi Imam Ad-Dailimi wa yuhibbuna sareng kalima mika cinta anjeun al khalqa ka makhluk wayang sauna jeung poho anjeun al khaliqo kadzat anu nyiptakeun fasakhsu mangka ari seseorang idza amala eta di mana-mana angan-angan berangan-angan itu syahsu
Nasya mangka poho itu syahsu al mauta kana maut. Wa ahwalal akhirati jeung kana pirang-pirang bakeuhna akhirat. Wa rogiba jeung cinta itu sahos fid dunya kana dunia. Wa isrotil kholqi jeung ngabalad ka makhluk. Fayaksu tuluy bakal teas non kolbuhu hatena itu si sahos darurotan kalawan kapaksa. Jadi tengah haja-haja teu satena teh. Wayan sa'u jeung bakal muncul anha tina itu isrotil kholqi loba bergaul jeung makhluk non tarku taati tinggal kana taat wal kaslu jeung kedul anzadil akhirati tina bakal akhirat wa taswipi jeung bakal ngangke-engke bitaubati kana taubat. Wa marro sareng parantos ngalangkung Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi majlisin ka hiji majlis qadista'la anu nyata geus narikeun itu majlis ad-dhahika kana seuri. Faqala teras ngadawuh Kangjeng Nabi syubu majalisakum bi muqaddaril ladzati kana qaul anu neme subu kudu ngararuksak maraneh kabeh majalisakum kana pirang-pirang majelis maraneh kabeh bimukaddiril ladzati ku perkara anu ngiruhan kana pirang-pirang kelezatan. Qalu naranyakeun itu ashabil majlis wa ma mukaddirul ladzati naon cenah ari mukaddirul ladzat. Qala ngadawuh Kangjeng Nabi al mautu ari itu mukaddirul ladzati eta maut. Wal maqalatu sareng ari maqalah asabiatu wal isruna anu nomor ka-27na. Qala eta parantos nyarios Yahya bin Muadzin Ar-Razi Yahya bin Muad Ar-Razi rahimahullah fil munajati dina munajatna. Ilahi ilaih kana kaula anu neme ilahi nun pangeran abdi layatibu teu indah naon alailu wengi illa bimunajatika kecuali ku munajat ka Gusti. Qala parantos nyariosa Aliun Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu taala an fi munajatihi dina munajatna Sayyidina Ali min bahril wafiri tina bahar wafir. Alam tasma bi fadlika ya munai duai man duain min doifin ilaih kana qaul anu neme. Alam tasma naha tenguping anjeun Gusti bifadlika kalawan nugraha Gusti ya munain duain hedat anu nguping kana doa min doifin tijalmi anu lemah mubtalain anu keur tertimpa balai gorikin anu titeulem fi bahril hami dina lautan kabingung huznan karena sedih asirin tur anu tertawan bindunubi ku pirang-pirang dosa wabil khotoi jeung ku kasalahan. Unadi manggil abdi bitadharui kalawan rendah diri kalawan DP kalawan handap asor kulla yaumin dina saban-saban dinten. Mujidan barina anu muji bitabahuli kalawan nyanjung wa doa jeung kalawan ngadoa. Laqad daqat yakin nyata geus rupek bumi alal ardi di atas bumi atau ke alal ardi di atas bumi laqad daqat yakin nyata geus rupek itu ardu turron kalawan sakabehna wa ahlul ardi bari ari penduduk bumi ma'aropu eta teu arapaleun itu ahlul ardi dawai kana pirang-pirang obat abdi. Fahud maka kedah nyandak Gusti biadi kana pandangan abdi. Fa inni karena saektosna abdi mustajirun eta anu nyuhunkeun perlindungan bi afwika kalawan panghampunten Gusti. Ya azimu hedat anu maha agung wa ya rojai sareng heidat hiji-hijina dat anu jadi harapan abdi. Ata itu tosumping abdi ka Gusti bakian barina anu nangis. Farham maka mugi ngarohmat Gusti bukai kana tangisan abdi. Hayaun, ari rasa isin minka
kulantaran Gusti aksaru eta nu langkung seueur min hotoi tibatan kasalahan abdi. Wali sareng eta tetep pikeun abdi hamun ari kasusah wa anta bari ari Gusti lakaspu hammi yakin eta dat anu mukakeun atawa ngahapus kana kasusah abdi. Wali sareng eta tetep pikeun abdi daun ari panyakit wa anta bari ari Gusti dawa udai eta obatna panyakit abdi. Wa aikid sareng mugi ngagugahkeun Gusti ni ka abdi arrojaa kana harapan. Fakultu teras nyarios abdi Robbi rojai antu haqqiko li rojai. Robi he pangeran abdi rojai ari harapan abdi antu haqqiko eta yen nganyatakeun Gusti li kanggo abdi rojai kana harapan abdi. Jazai ari balasan abdi antu adziba eta yen diadab antu adziba eta yen ngaazab Gusti ni ka abdi. Walakin aludu sareng tatapina nyuhunkeun pitulung abdi bihusnin kalawan kasaean min ka ti Gusti ya rojai he hiji-hijina dat harapan abdi. Tafadhol mangga Gusti sayyidi tegesna tuan abdi bil afwi kalawan panghampunten ani ti abdi bil afwi kalawan ngahapunten ani ka abdi fa inni karna saektosna abdi fi balain eta tetep nuju aya dina cocoba mubtalain anu dikenakeun itu bala. Walayatibu sareng teu indah naon annaharu siang illa bi taatika kecuali ku taat ka Gusti. Ai bimuwafaqati amrika tegasna ku metukan kana parentah Gusti. Wala tatibu jeung teu indah naon ad-dunya dunya illa bidzikrika kecuali ku zikir ka Gusti. Ruya parantos diriwayatkeun naon annahu saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi inna dunya mal'unatun ilaih kana qaul anu neme. Inna dunya saektosna dunya mal'unatun eta anu dilaknat. Mal'unun tur anu dilaknat naon ma perkara fiha tetep itu ma aya di jero dunia illa dzikrallahi kecuali zikir ka Allah wa ma jeung perkara wala nyanding itu ma hu kana itu zikrullah wa aliman sareng jalma anu alim wa muta'aliman jeung jalma anu ngaji. Rawa parantos ngariwayatkeun hu ka itu kana itu hadis Sa'anasayu Imam An-Nasai wa Ibnu Majah sareng Imam Ibnu Majah. Wala tatibu jeung teu indah naon al akhiratu akhirat illa bi afwika kecuali ku panghampura Gusti. Wala tatibu jeung teu indah naon al jannatu surga illa bi ru'yatika kecuali ku ningali kadat Gusti. Ruya parantos diriwayatkeun naon annahu saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi lamma ihbatallahu adama minal jannati ilaih kana dawuhan anu neme. Lama ahbato dina samang-samangsa nurunkeun saallahu Gusti Allah adama ka Kangjeng Nabi Adam minal jannati ti surga ilal ardi ka bumi hazina maka sedih alaihi karna Nabi Adam naon kullu syai'in saban-saban perkara jawaro anu natanggaan itu kullu syai'hu ka Nabi Adam illa dhahaba kecuali emas wal fiddata sareng perak. Fauha teras ngawahyukeun sa Allah Gusti Allah ilaihima ka itu zahab jeung fiddah inni jawartukuma bi abdin min abidi thumma battuhu min jawari kuma fahazina alaihi kullu syai'in jawarahu illa antuma kana dawuhan anu neme. Inni sayaktosna kaula jawartu eta geus ngajadikeun tatangga kaula kuma ka anjeun duaan bi abdin ka seorang hamba min abidi nu tetep itu abdin ti hamba kaula summa ahbattu tuluy nurunkeun kaula hu ka itu abdin min jiwari kuma ti tatangga aranjeun duaan fahazina tuluy sedih alaihi karena itu abdin naon kullu syai'in saban-saban perkara jawaro anu natanggaan itu kullu syai'hu ka itu si abdin illa antuma kecuali
anjeun duaan. Faqala teras nyarios itu zahab jeung fiddah, emas jeung perak. Ilahana wa sayyidana anta a'lamu annaka jawartana bihi wa huwa laka muti'un falamma asaka lam nahzan alaihi. Kana cariosan anu neme. Ilahana nun pangeran abdi sadaya wa sayyidana sareng tuan abdi sadaya anta ari Gusti a'lamu eta nu langkung uninga eta nu langkung uninga eta anu maha uninga annaka saektosna Gusti jawarta eta ngajadikeun tatangga Gusti naka abdi sadaya bihi ka itu si abdin nyatan Nabi Adam teh wa huwa bari ari itu abdin laka ka Gusti mutiun eta anu taat. Falamma aso mangka dina samangsa-mangsa maksiat itu si abdin ka anjeun lam nahzan maka tersedih abdi sadaya abdi duaan alaihi karena itu si abdin. Fauha teras ngawahyukeun sa Allah Gusti Allah ilahi maka itu zahab jeung fiddah wa izzati wa jalali la izannakuma hatta la yunala kullun syai'in illa bikuma. Kana dauhan anu wa izzati demi keagungan kaula wa jalali jeung kamuliaan kaula la izanna yakin rek ngaagungkeun sanya-nyana kaula kumaka anjeun duaan hatta la yunala sehingga yen moal diraih naon kullu syai'in saban-saban perkara illa bikuma kecuali melalui anjeun duaan. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis Sa'adailimi Imam Adailimi. Babus sudasi wa fihi asyrota mau'idatan wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Adanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.